Rasa sempit dunia nusakil gana lantaran temagihan katentreman orang tentrem teh lain di imah gedong, lain di mobil mewah, lain di pakaian anu serba mewah jeung bagus. Teu ngajamin duit numpuk miliaran, teu ngajamin kana katenangan jiwa, teu ngajamin imah anu lir teu beda jeung istana teh bakal nentremkeun jiwa. Teu ketentraman maya di diri urang, ieu urang kan poho ka problem-problem nu aya di mamana sup ka majelis ngadengekeun ngaji tas ieu teh urang keur diajak ka sorga ngaran. Itu boga perasaan keluar dari ngaji datang deh war asana di iman nagih geus araya ieu teu bagihan di tempat anu bakal nentremkeun jiwa, bahkan wa ghaqat alaihim anfusuhum ruh pekan utiluan teh hati-hatina anpus teh jamatina nafsun anpus. Tapi di mana ku Imam Jalal teh kulub anpus pirang-pirang awak, tapi nu dimaksud tafsiranana kulub kulub majus tina awak berarti min itlaqil kul wa iradatil juz mun dibahas kurang majas ngaji teh geus kitu ada mah paranti metakeun doang tong najas berarti kan. Nah kolbu nu bingung jelok awak nu bingung kolbu lil ghammi wal wahsy lantaran aya bingung gersah teu paruguh ieu teh bitakhiri taubatihim lantaran diengke-engke tobat can ditarima kana bae tobat teh datang ka Kangjeng teh ngabalieur Kangjeng teh datang ka Kangjeng Nabi senyumna lain senyum anu bunga tapi senyumna senyum godob. Di samping eta loba instruksi-instruksi nu sejen nyeri jasa qalbu teh bokot alaihim anfusuhum masyaallah hate teh sempit perasaan kelantaran aya ghammi wal wahsy gersah jeung bingung qalbu. Jelema lamun urang ya urang ngali jelema bae asal kaderena kos kitu ieu keur bingung ngajeun kumaha. Kada awak nu mantak di dieu dibahasakeun lah awak wa ghaqat alaihim anfusuhum padahal mah qalbu tapi ngabahasakeun na awak lantaran hikmah tina qalbu teh bakal kana awak. Jelema lamun qalbuna keur jembar awakna ge kadeuleu marah mae wajahna awakna kitu keneh lamun keur setengah-setengah deui kitu keneh lamun qalbuna keur mejehna gersah nyeri hate kababawa awak jeung beungeut mantep dibahasakeun awak jelema jelema je kancing bajuna salah imah ieu mah berak mal beres eta dulu make kopiah miring nah kos ereh main nih budak kajen kuku make kajawan bae aju buuk lagi geus teu disisiran nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu mal kebel deui kudu maka grogol ibu budak kadeul qalbuna tuh kan bae deui jelema lamun kadena we perlen teh amat ieu kajen kumaha gini rapih beh kopiahna mancrit beh masyaallah bajuna takwa orang merekna di merek takwa buatan Bandung kajian kuku wae budak keur Jembar tebak urang bener bae orang yang calon lurah nipu ieu penipu ieu ada calon lurah kan enggak bagus awaknya nanti weh kiai anu katipu ambalaya ku calon lurah dah kadituna mungsrut kiaina batur nu calonnya anu mungsrut eta gara-garana ka bawah dunia batu ulah kiai bae datang di calon DPR kiai ngadoakeun pan calon DPR teh calon penipu DPR teh pan calon pamalingan aju didoakeun ku kiai atuh kiai sabangsa jeung nyang emang kiai teh lo ngadoakeun kamar rahasia aing goblok nyana gede atuh lain deui merena toh dasar kiai aya nasib kiai ngedak Allah ngutuk ih sia ngadoakeun calon DPR tolol cak Allah bagian sia mah lain kos kitu ngaji kai maju eta mah pamalingan
berarti kan kiai ngadoakeun pamaling. Mana DPR teu maling tek ceuli mun aya DPR teu maling tek ceuli mun aya DPR teu maling tek ceuli dunungan. Baheula urang suka juga singgung baheula tah mah wallahu a'lam ieu mah teu nyaho tah mah carita baheula kolot aing carita kolot aing tah mah kuari mah geus nyaho sorangan aing ge. Aya sih nu dieu mah urang suka nyukos kitu aya kitu meureunan aya lah hiji mana lagi sok juta jelas yang ngomong. Di negara demokrasi mah geus diciptakeun jang maling nu mantak embung teh ye mun hayang sasakalana mah pajar aing ngomong teh cekna teh sok sangeunah-ngeunahna ye diurut heula ku aing bakal heueuh sia nu mantak ieu negara teh embung dijadikeun negara Quran lantaran hese jang maling tuh pertama teh global teh kan nu mantak sepakat ieu negara teh negara demokrasi anu baheula teh sabada da Kangjeng Rasul teh kapan eta teh khulafaur rasyidin masih tentrem sabada khulafaur rasyidin teh kapan dilanjut eta teh ku Bani Umayyah masih hebat. Ketika Bani Umayyah geus teu aya dilanjut ku Abbasiyah mulai di dinya teh rada aya kekurang tentreman lantaran geus mulai aya pengkorupsian padahal mah lain korupsi untuk membangun bangsa jeung negara tapi dianggapna geus keluar ti aturan tidinya selesai dilanjut ku Utsmaniyah kitu atuh sejarahna. Di Utsmaniyah dioyak-oyak teh supaya eueuh teh naon tetep permasalahan hese ngalawan khalifah teh hese dioyak-oyak berhasillah dengan Mustafa Kamal maka sejarahna tumbang di harita jadilah dunia demokrasi laluasa jang naon cenah kieu pokona melaluasa jang naon pokona temen laluasa bae saya mau ulangnya dengan kiai hebat jadi lurah ulah waka jadi presiden ulah waka jadi gubernur ulah waka jadi bupati jadi lurah bae heula kiai hebat jadi lurah kiai hebat jadi lurah denge ku sia ku ceuring heulanan deleukeun kakiayanan siapa barangkali cenah ngomongnya. Hai bangun siapa tuh percaya ke aing teu deleukeun Gus nah ieu mah sekedar nyaho bae heula nu mantak kula sok ngomong dah DPR mah nu teu maling kabeh dah so amat sejarah apa yang dibuka sih ye parang sah kajin urusan nyana mudah-mudahan diampura baik ku Gusti Allah ye jadi bupati lagi jadi gubernur jadi DPR lagi pan kakak urang dulur urang bapak urang manya urang ka sorga nyana ka neraka ye tuh ulah tetep bae urang mah ka sorga nyana ka neraka sia ngomong sok macam-macam lamun teh jujur bisa jujur mah di mana bae dagang teu jahat kabeh itu kan tanin teu bener kabeh aya bae nu beneran ja ulah-ulah jadi DPR jadi kiai ge atuh geus masang pelang lain deui jadi kiai geus masang pelang pondok pesantren modern as-Supendiyah al-Jahannamiyah bae ieu teh lain deuk nyaritakeun kajahatan nyadarkeun nu tilu ieu boga kasalahan aju sadar nu hese ge kan sadar urang cicing disalah tapi teu sadar salah eta bahaya tapi orang salah tapi hanya sadar heuh sabarang aja horeganan barang di tembok mata hati mah heuh dunia mah beunang jabatan mah aya tapi horenganan jang ibadah ka Gusti Allah mah heuh tah hayang sadar seperti eta ieu teh keur nyaritakeun lalakon jelema nu tilu sadar
anu cai mata ngeclak nusa keclak cai mata teh bakal niis ke neraka. Bayangkeun, Masya Allah, sejarah lain lalagaan bah. Yehehe, poharat teu kudu make ember-emberan, teu kudu make kudu semprot teh tadi naon ngaranna blangbil, teu kudu. Jang mareumeun neraka cai mata ngeclak ti penting timbul tina hazan tobat ka Gusti Allah. Masya Allah, itu yang contoh. Tadaqat alaihim anfusuhum, hati teh sempit lantaran encan ditarima tobat. Wa zannu alla malja minallahi illa ilaihi. Ku sempit-sempitna dunia nu sakieu legana terasa sempit, ku sempit-sempitna qalbu lantaran can ditarima tobatna, terasa ka dieu hese ka ditu hese, akhirna boga kayakinan ieu teh aing teh salah, kasalahan ieu bakal jadi siksa, gorenganan timbul ti Gusti Allah, siksa teh anu bakal nyalametkeun teh Gusti Allah tuh. Boga keyakinan alamal jauh jang tempat ngungsi minallah ti Allah ila ilai kecuali ka Allah. Deuk ka mana tuh urang ngungsi teh janu bogana ke Gusti Allah, neraka nu Gusti, siksa nu Gusti, nu bakal nyalametkeun teh Gusti. Mun tayang ka makhluk mah aya anggeusna dunia mah, apalagi eueuh tempat ngungsi jang nyalindungi wal ti Gusti Allah. Boga keyakinan teh nu tiluan teh eueuh jang nyalindung pangungsian kecuali Allah. Dika Allah teh alhamdulillah manurang. Aduh, bangun teu narima cuma dikitukeun teh nya. We ge kadeuleu ja. Ya Allah, ya Rabbi sakieu ge ngaji bae urang kos ieu komo teu ngaji. Sakieu ngaji bae urang tetep bae hese bae tah hayang pemikiran ka akhirat teh. Nyepelekeun dunia, sakieu ge ngaji bae komo anu di DPR. Komo anu sok di pasar bae teu ngaji-ngaji. Komo eta teh anu ya Allah ya Rabb. Haji tah mendaftarkan diri dalam rangka li'ilai kalimatillah, siap tempur perang lawan musuh Allah. Baik, mantap. Di antara anu siap eta sahabat ternam nu teu asing deui Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'. Eta mah sahabat ternama nu henteu pernah tinggalin perang, selalu di barisan depan, terutama Ka'ab bin Malik lantaran gagah aya di nyana, wawasan aya di nyana, sugih aya di nyana, bahkan geus siap nyana meuli kendaraan unta bulede 2 jang perang Tabuk. Tapi ketika Kangjeng Nabi berangkat ke Tabuk, Ka'ab tinggalin, nu mantak tinggalin di jero kolbuna menunggu korma endek panen. Hiji eta nomor kaduana ieu teh keur panas nu luar biasa, hayang rada niuhan. Tapi di benak hatina lah kendaraan aya, awak sehat, pokona mah berangkat sapoe 2 poe 3 poe kakejar. Kan nusuki mah kitu bae pan, nusuki mah tuh kitu bae. Tah bari mah kendaraan ecek-ecek waing geus hebat, kakejar geus wae. Berangkat sahabat mengiringi Kangjeng Nabi, Ka'ab menunggu panen. Nomor kedua lah sapira Tabuk, kendaraan geus disiapkeun, keisuk nya penyakit keisuk teh aya di nyana datang ka
Kangjeng geus datang ka Tabuk nyanana masih keesuk icuk colek kita calon atau situ calon kerbo datang deh ke Senen kerbo ke Senen bonen ayo bae lembur bonen uyuhan naik tadi lembur bonennya urang mah cicing di nyaja isin saya di mana gua cicing di bonen ke Hararayang. Nah akhirnya Kangjeng teu pernah nyarita di mana Kaab nyarita ketika Kangjeng geus datang ka Tabuk bendera kepanglimaan ikeun ke Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sidina Ali kita ngurusan ahlul bait. Nah ibarat datang ke Tabuk dari taroskeun ai Kaab mana aya nu nyarita Kaab mah waduh nyana mah ieu teh permasalahanana hiji tangkal kormana loba kabeneran deuk panen mereka duana nyana teh hayang rada istirahat digebes ku tolah ye nyaritakeun Kaab dihareupeun ka anjeun geus henteu nyana mah bagus keke nuturkeun ngadia kalau ngomong cicing. Tapi Kangjeng kan lain jelema biasa apal dihareupeun urang jelema ngabohong ngabual-bual oh iya tuh Kangjeng mah lain deui ya tuh wah Kaab sakumaha anu geus dicaritakeun kamari tentang perang Tabuk. Akhirnya Kangjeng Nabi teh jadi perang nama lantaran horenganan di Tabuk teh encan mempersiapkan untuk peperangan anu sabenerna kakarake rangkuman didinya Kangjeng Nabi teh lobi jeung Yohana akhirnya terjadi peperangan mah tapi nyin ketentuan tilu surat ku dilayangkeun ku Kangjeng Nabi. Kesimpulan nama sarwa jeung perang ulang Kangjeng Kaab Hilal Murarah temilu kata begitu Kangjeng Nabi sumping ke Madinah kebiasaan Kangjeng Nabi di mana sumping di mana-mana terutama perang langsung Kangjeng Nabi ke masjid ke pada subuh teh cali Kangjeng Nabi di payunan masjid didinya tengke para sahabat teh sararumping naroskeun nu teu milu teh naroskeun keberadaan peperangan jeung sajabana cerita-cerita tentang perang kebiasaan seperti eta maka munafik nu tatadina teu milu minta izin ka Kangjeng Nabi lantaran loba kepentingan loba nu kudu ditangani Kangjeng Nabi tidak melihat bahwa manehanana seorang munafik bahwa eta rombongan teh munafik nu jelas diizinan tinggalin teu perang balik di Tabuk menta hampura sebanyak 80 lebih manusia dihampura ku Kangjeng teh masalah urusan kebenaran jeung teuna nyangakeun ka Gusti Allah. Nu kamari geus dicaritakeun termasuk Kangjeng Nabi ngizinan di dinya Gusti Allah ditegur tetapi dihampura muhajirin jeung ansor ditegur tetapi dihampura seketika eta keneh tetapi begitu datang Kaab dibalik ka Kangjeng salam uluk salam ka Kangjeng Nabi teu ngajawab Assalamualaikum maksudna endek bebeja menta hampura endek istri endek naon itidar itu menta hampura Kangjeng Nabi teu ngajawab cuman senyum-senyum kan senyum beda ieu mah bangunna senyum aduh teu ini mah urang bae lamun nanya ka awewe aya nu senyum pada bagus jembar teh aya nu senyum neng mana senyum ieu mah senyum beti mah ieu teh bagus tuh kan beda urang tidak senyum dia geus boga tebakan urang awewe ditanya ke urang neng gimana mantep ieu mah geus ieu mah senyum penuh arti tapi lamun nanya deh neng gimana
senyum kene tapi kos kitu walai deui Masya Allah ieu Kangjeng begitu salam teu dijawab bukan Kangjeng Nabi senyum bari ngabalieur wah ragak jantung ka aduh itu datang teu deuk minta hampura ningali rombongan sejen di hampura ku Kangjeng teh bari nyaho lah si eta teh kayana gitu tetep di hampura kok aduh kaula mah ngabalieur kan ya didinya nyeri hate ka abdi ya Allah sapoe dua poe tilu poe ngobrol deui jeung sahabat maneh apal ka kaula bahwa kula teh cinta Allah jeung cinta Rasulullah sahabat ditanya sarua jeung Kangjeng ngabalieur ku teu milu perang teh itu jadi mamalah aduh cek abdi ku ieu jadi kieu ya Allah nyeri hate teh lantaran Kangjeng Nabi sikapna terhadap Ka'ab teh seperti eta kesimpulanna nama Ka'ab teh terus we cerik teu eureun ngeclak cai mata nu mentak aya bahasa cai mata sakeclak eta teh lamun motifna tobat seun neraka nu sakitu ngagebrah ribuan tahun bakal tiis ku sakeclak cai mata tobat mahal kecelakaan cai mata teh mah kumaha gitu ya Allah sabaraha ribu tahun neraka sabaraha juta tahun neraka hese di pareumana blambir badan sama rumah neraka beak jeung mobil berambir lah jeung supir berambir jeung nu boga blambir lah jeung bupati jeung gubernur anggeus kabeh moal bisa mareuman ka seueur neraka mah boro-boro make blambir heam lagi Islam tapi ku kecelak cai mata tengah beuting urang takarrub jeung tadarruk ka Gusti Allah tafakur mikiran dosa-dosa nu geus kaliwat ya Allah ya Rabb keur carita galakna Gusti Allah kejamna Gusti Allah jabarna Gusti Allah teh loba jelema nu ibadah tapi ku kasalahan nu saeutik geus didongengkeun jak jeuhil bae kudu ka neraka Gusti komo abdi keur carita jabarna Allah keur carita mah galak jeung gagahna Gusti Allah datang ka urang teh nginget-nginget dosa nu baheula ya Allah ya Rabb tingongora abdi teh datang ka ayeuna dosa abdi teh numpuk nyundul meureunana sagala rupa aya di abdi geus bogoh soal baheula sinden bogoh baheula teh soal main gapleh teh geus lain main ade koprok lain main ade tukang anu diukna teh naon tah batur bapan maraen tajana mah nu diukna teh anu ngoprokkeunna naon ngaranna sia tolol aya di anak kamu sagala rupa aya eta urusan sogoir encan inget soal kabair Gusti komo di zaman ayeuna nu ngaran mabok hampir kabeh naudzubillah min zalik urusan perzinahan baheula mah di Jakarta di hotel atuh kuari mapan ngembrak di kawasan ya Allah ya Rabbi di kawasan ngembrak boga duit urang meuli teu boga duit ngridit pisan bakal lamun kadeulina kos Haji Pendi mah make sorban bil barokah kan jangan lagi tarolol teh coba ublag kuari goblong tah ieu kabair urang inget-inget tengah beuting ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi lamun terus bae kurang diinget-inget dosa diinget-inget neraka carana seperti eta urang mandi heula wudu salat terus urang beureum takarrub tadarruk terus mikiran ya Allah ya Rabb Gusti langit tenang Gusti bumi gitu kene si langit si bumi sadayana Gusti di antara dadamelan Gusti teh abdi Gusti abdi teh meureunana teh hamba Gusti makhluk Gusti pinuh ku dosa lantaran aya nafsu inget baheula Bapak moyang abdi Adam jeung Ibu Hawa kagoda ku iblis ku nafsuna tapi pan eta mah dihampura ku Gusti
be Gusti lamun abdi hajun teh dihampura ku Gusti kadeleug urang neraka anu sakitu geus jutaan tahun ngagebrah ngagolotrok urang dibayangkeun di antara nu ngojai di neraka teh urang di antara nu ragrag dina jembatan Shiratal Mustaqim teh urang anu kurang dibayangkeun di handapna ruhak anu poharanya saparas lamun di dunia urang neuleuh ruhak tanggal kayu kemudian dibeleup jadi ruhak urang kadinya geus ngerecek ieu mah geus jutaan tahun ya Allah gambarkeun urang teh seperti eta ngaguling ka dieu di kulub kabelah ditu aya kala tina seuneu bayombong tina seuneu orai tina seuneu buaya tina seuneu anu eta teh bakal nyangkrem urang haju tuluy teu paeh-paeh bayangkeun kasalahan-kasalahan urang teh anu bakal dibersihan di neraka seperti eta lamun teu ngurucut cai mata coba bakal ngurucut cai mata urang ngecelak ya Allah tah cai mata nu ngecelak tengah peuting tobat ka Gusti Allah saeutik teh tapi niiskeun seuneu neraka nu jutaan tahun ya Allah ya Rabb mahal na cai mata urang lah ceri kos geus gigi bae kunaon kunaon aduh naon sih jadi malah mau cai eta teh ngaranna tisu beak kitu segundel beak sebenarnya saya kasedih naon si dosa apa naon lain kunaon SMS nata nu tatarina ku aing dikawin teh nolak sia aja segobloknya deuk teu sedih ku bae aing geus korban motor geus korban aing mah hugi sababaraha beuh pohara jasa ayo prakteknya nanti ya sampai di sini saja amboh tuh murah di jantung aing deuk teu ceri kumaha cekna lalaki mana nu teu ceri dikieukeun sia jasa goblok jasa urang mah ceri urusan kos kitu kan sebenarnya macam dia mengaji kok sedih naon bangunnya ya Allah emang kunaon lah ngaranna ge beureunan hirup di dunia keren sedih sudah lain maksudnya naon sukan bisa nulung moal saya mau bisa nulungan emang kumaha gitu masalahnya jelema mesen karung buat truk ajuk wari teu dibayar aduh Masya Allah tuh kan urusan kos kitu bae ceurik teh urusan dunia jeung dunia bae Masya Allah kan sia kunaon sih cari kan batur mah diterima aing mah teu aing geus nyogok segala rupa teu diterima aing sia aja seceri pada urusan kos kitu Masya Allah aing geus mere 50 juta yang diterima di PNS teu sia aja goblok aing geus suka bumi neangan teuh ingki ka aing teu jauh di urusan kos karan itu mah lulu ya Allah ya Rabbi Gusti Allah tuh teu jauh urusan ada urusan karugian dunia ai kitu mah mah geus ditobatan eta dosa-dosa nu baheula keur ngora teh jeung Allah mah babar jeung Allah mah eta biasa bae lah sanajan ka neraka jeung moal kebeli sakedeuk ye cekna mah neraka naon meureun eta ngomong kos kitu teh sacablakna sukut goblok Gusti ya Allah tuh Ka'ab bin Malik teu eureun-eureun ngeclak cai mata teh lantaran ngarasa dosa teu milu ikut serta jeung Kangjeng Nabi dalam rangka liilai kalimatillah perang Tabuk kamada minta hampura ka Kangjeng ngabalieur boro-boro ngobrol salam nage geus teu ditarima aya senyum nage lain deui ieu ge tabasumna tabasum gobo non godob nyeri amat hate kabelah dieuna nanya aya eueuh model kula sahabat nu lain anu menta hampura ka Kangjeng teu ditarima aya saha apal tadi dapat apa Hilal bin Umayyah jeung Mirarah bin Rubai sarua itu akhirnya nyana ngadatangan nu dua eta mana teu milu kata bu teu emang kunaon eta tuh permasalahan sarua sih jeung aing urusanna aja geus ieu kumaha
hampura ka kangjeng boro-boro hampura ceuk teh salam ge teh dijawab sasalam akur sih ceuk aing jadi urang tiluan ieu sebenarnya mah jelema nu terasi aya instruksi deui ti kangjeng wahai para sahabat dilarang ngobrol ka jelema nu tiluan teu meunang obrol-obrol jeung nu tiluan diancam ku Gusti Allah hiji Ka'ab bin Malik dua Hilal bin Umayyah tilu Yarah bin Rabi ulah dibere ajer rarahi ulah dibere senyum ulah dibere obrol-obrol antapkeun nu tilu Masya Allah nyeri na luar biasa ngobrol teu bisa di lockdown aduh Masya Allah akhirnya caririk duduhan mah teu pernah kemana-mana faktorna usia manehanana geus rada aya umur tapi kan Ka'ab mah seorang budak ngora anu keur meujeuna gagah waringka sagala aya di manehanana gagah aya di manehanana wawasan aya di manehanana sugih aya di manehanana deh make jeung aing kabitak soal-soal urusan dunia hanjaka lamun sampaikan ka kangjeng teu dibere ku Gusti Allah narima hampura kumaha aing kahar teureun-eureun ceuri cara riceung di imah teu pernah keluar terutama nu dua ngan Ka'ab mah lantaran budak ngora masih kene kebutuhan ke pasar biasa instruksi selanjutnya cek kangjeng Nabi di samping teu meunang ngobrol jeung sasaha asingkeun ulah dibere budi panggil Ka'ab panggil ku kangjeng menghadap nu tiluan teh menghadap aya naon deui kangjeng ulah bergaul jeung pamajikan teu meunang bergaul jeung pamajikan bikeun heula ka keluarga teu meunang manehna tual-tual ka pamajikan teu meunang bergaul jeung pamajikan ancaman ti Gusti Allah jaba teu meunang obrol jeung nu sejen dilarang ngobrol jeung mana dua teu meunang keluyuran ka mana nomor katilu jeung pamajikan ge teu meunang bergaul beuki nyeri bae kan di imam aya pemajikan lumayan obrol-obrol jeung pemajikan kan urang teh bisa we curhat-curhat soal kariweuh soal kesedih soal segala rupa ngaranna ge jeung pemajikan minimal atuh minta diurutankeun ke pemajikan mah pangurutankeun ieu atuh henteu urang nu diurutan atuh nyana diurutan ku urang kabelah dieuna atuh urang dipencetan ku nyana belah ditu mah nyana dipencetan ku urang beki naik juga pas malulu ya Allah ya Rabbita ieu kan teu beurang akhirnya kan diinikeun ka keluargana sakumaha instruksi kangjeng ulah teh keur di download lockdown teu beudang keluar teu beudang bergaul teu beudang ngobrol teu beudang ka mana instruksi terakhir pamajikan kudu diasingkeun heula surti keluarga ge apal dikumaheun kajadianna ya Allah ieu teh geus 40 poe tambah setelah pamajikan titah diasingkeun menjadi 50 hari geus 50 poe teu bisa obrol-obrol teu bisa keluyuran dilarang eueuh sahabat anu mere budi kabeh gunung catur teh nyaritakeun bongana wawasan aya di nyana gagah aya di nyana sugih aya di nyana tapi teu daek milu memperjuangkeun agama Allah tah balukar teh model kos kaki beuki sedih bae dedengian di sisi gigir loba Masya Allah karim sedih tina 40 poe tambah 50 tapi ketika kangjeng nuju aya di bumi Sulem maka kangjeng Nabi senyum-senyum sekitar jam setengah 3 aya naon ya Rasulullah
jelema nu tiluan teh dihampura ku Gusti Allah ngejak musuh cak manehna kula beunang henteu kaluar ya Rasulullah aya naon deuk kabejaan bahwa nu tiluan teh dihampura atuh eueuh masalah engke bae sabar tas subuh nya peuting-peuting ieu we ku bunga-bungana maksudna meureun mana teuing bungaheuna eta nu tilu dibere informasi seperti eta atuh ai daek mah teu naon cek Kangjeng Nabi ngan ke bae nu mata subuh teu kuat peuting keneh geus kabejaan tah eta informasi langsung ti Gusti Allah nu turun ka Kangjeng masyaallah bantak ieu ayatna wa 'ala thalathati alladzina khulifu bagus ya Allah narima tobat ka jelema nu tiluan hiji Ka'ab bin Malik dua Hilal bin Umayyah tilu Marar bin Rubi' eta teh alladzina khulifu nu tiluan teh jelema anu diengkekeun ku Gusti Allah dipanderikeun tina ditarima tobatna waris setelah 50 hari diterima tobat Nabi Qorinatin dengan tanda-tanda penerimaan langsung ke Gusti Rasulullah. Gusti Rasulullah dibejakeun ke para sahabat, maka 50 hari terkekang batin selama 50 hari salam teu dijawab bukan senyum-senyum bendung jeung jelema para sahabat teh lain teu meunang obrol-obrol lelempangan ka pasar teu meunang kebutuhan teu meunang diancam. Nah ieu selama 40 hari teh ya seperti eta tambah pamajikan ge titah diasingkeun 10 hari jadi 50-an. Masya Allah nu tiluan eta nu diengkekeun tobatna padahal neuleuh sahabat muhajir neuleuh sahabat ansor nu lain neuleuh golongan-golongan nu 80 kitu 7 dihampura padahal di jerona teh tanda-tanda munafik tetep we dihampura kok ulama nu tiluan teh ieu henteu can waka diterima tobatna teh hatta idza baqat alaihimul ardu bima rahubat sehingga terjadilah terasa bumi nu sakitu lega jeung luasna sempit terasa idza baqat alaihimul ardu bima rahubat sehingga sempit kanu tiluan teh bumi dibarahubat disertai dengan luas bumi beuh mungku urang dicaritakeun benua na Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia sakieu buahna tapi terasa sempit bagi nu tiluan lantaran ieu teu dibere budi ku Kang urang bae ge urang atuh ulah waka ku Kangjeng heulanan ku pamajikan bae heulanan urang kadenge nyandung tadi nama henteu ku ari kadenge nyana gubras gebris bae urang datang teh ka imam assalamualaikum lain dijawab lawang gebruk wah beuh panglima aya di jero ieu beuh geus lain deui rarasan urang masyaallah eta lamun ku pamajikan geus dikitukeun kumis segede tai leutik terasa eueuh bae kumis teh sama sakali wah teu beres ieu ibah da ngabangun urang pamajikan urang nu meulikeun mobil lagi urang anu nganapakan urang tapi ketika lawang digebrukeun masyaallah ieu dunia sempit ya Allah aduh paharanya mun hayang nyawa sempit ta dunia nyandung sempit sia dunia kecuali cek nu kolot naga ulama rela jasa dicandung teh lantaran dedelean kula nyamal kebeli urang bakal balik ke akhirat sugan be kula amal-amal nu sejen mah teu boga suga we amal ngaridoan kakak nyandung ya bener sia aing teu salah kawin jeung sia masyaallah orenganan sia mah bangsa langit oreng ngan kitu ge ngomong doang moal aya tapi aya bae hiji dua mah
Ieu mah lain ban kakarak SMS-an doang geus diblokir. Masya Allah, eta anehnya ganjaran nu panggedena dicandung. Ketika dicandung eta surga geus muka bae iraha bae pae geus tinggal nyolong bae ka surga, geus teu kudu hese-hese ibadah, awewe mah asal dicandung eta lawang surga anu 7 muka kabeh geus teu kudu hese-hese. Tapi tetep bae nyana bangun mung ka surga teh. Tah ieu teh bong emangna surga. Naon kitu deui cenah teh. Amal-amal lukur ka surga jalan endahan ngahelah kos kitu. Ya Allah, etalah manusia ketika diberi ganjaran gede kos kadanan cara Siti Rubaiyah mah dianter di ongkosan kakak lain bagian mijilir aya ongkosna henteu aya tah pula. Iba dongeng doang. Masya Allah kan. Dah nutiluan danun can dibere lawang tobat tu Gusti Allah. Kangjeng Nabi masih kene bendu sehingga terasa bumi nu sakieu luasna anu sakieu jembar jeung legana teu karasa sempit lantaran kamana bae palaya juduna makanan yatmainuna ilaihi teu manggihan katentreman cicing di imah cicing di hareup cicing di tukang cicing di leuweung cicing di huma cicing di mana bae pelataran teu ngarasa tentrem teu manggihan tempat kitentremeun ja tentrem atuh lain di tempat kolbu moal Kanjeng Nabi Yusuf as-sijnu ahabbu tentrem di jero penjara tentrem lain tempat ulah dikira istana nu sakitu megahna mobil nu sakitu mewahna aju jelemana tentrem cam jelema nu naik Mercy duaan jeung pamajikanana tapi kesang eta asek nu sakitu poharana tetep kesang sebab salakina teu wani mileuk ka dieu pamajikan teu wani mileuk ka dieu korenganan keur aya masalah eta pamajikan samobil bae kuat kangesang barang neuleuh jelema keur naik sepeda reman seserian goes dilangketek deui ku pamajikanna tah ebrak ngaguling seserian keneh bae ngaguling ka jalan cai seserian keneh bae bandingkeun nu naik Mercy da geulis nya sugih AC lage sakumaha lain AC biasa ieu mah lamun dikarinyakeun jadi es tapi tetep bae kesangan ironi neuleuh jelema naik sepeda reman seserian ya Allah ngaguling masih seserian keneh bae lain terletak dina Mercy dina Baby Ben dina Lexus kolbu Masya Allah jelema naik mobil mewah bangun teh bangun kejem teh santri mah naik angkot seserian dek jalateun seserian nangtung sawareh mah deui hahaha tempes basa seserian keneh aju nyalateun teu kabagian sholawat seserian keneh mun hayang nyaho kolbu santri teh model kos ge di dunia keneh geus jadi surga santri mah ya sia mah teu pernah jadi santri bego tanyakeun ka santri hees di mana bae nya mah di kamar saraksa langsung ka majelis aya asa teu nyaho mayarnya mah teh ka masjid aya kipas wer udah nasgol langsung begilian mayar ke hutan langsung kacai mandi teh Masya Allah sholat baca sholawat itu lain surga sih lah yeay lamun hayang nyaho hate surgawi santri nya nama aya awewe di dada doang ditarima deg henteu nya nama jalain hate nya nama lalagaan doang nya nama lalagaan doang teh jeung hate ketika daekeun mah awewena emang mamang boga kok henteu mah Allah teh
Lalu ngomong sih nya. Ate santri bagus itu. Ketika didesek banyak nama lalagaan doang teu aya tuh. Tamah variasi hirup doang. Seni hirup eueuh cenah mah eueuh. Pikiranana selalu ke Allah jeung ka Kangjeng Nabi. Beuh, mantap. Masya Allah mantap santri mah tinggalin udah berjamaah ceuri. Santri mana meureun? Geus budaya jauh indahna hirup ya santri beneran mun malilagaan jam sabaraha bae nya mah hayang masak ngalarang jam hiji peuting lapar atuh langsung mah nyiuk sorangan ngisikan sorangan bae ngobrol deui nya mah kos nu teu masak teh kos kitu beres bae kalinya oh asak cek cenah teh laukna goreng tuh gaju aya dah sia masak restoran di mana nyaho ditutup deh geus teu make aturan itu mah biasa aja barang ieu daharna ge geus moal aya pangindah-indahna hirup jadi santri jelema nu teu pernah masantren moal nyaho indahna hirup moal nyaho nikmatna hirup wajan teuing nyana jadi bupati nyana jadi gubernur nyana jadi big boss nyana taruhlah jadi presiden kos presiden Jokowi kemarin teu nyahoan jadi santri teu nyahoan moal nyaho indahna gitu maksudnya ai Gus Dur mah kan santri nyahoan nya namanya nyahoan tapi nu henteu pernah nyaho ka dunia santri tinggalin zaman maksudnya keindahan dari santri nyana mah tuh deka masjid ben cokot baju saha nyaho-nyaho di masjid gede tinggi baju atuh lain nu tapi babaturan tilok marah deh tilok marah sia make baju aing sacokot-cokot aja poek geus mah sugan marah sugan naon masyaallah tah menciptakan surga di jero pondok pesantren geus tercipta dahar jeung naon bae nyuna dia lain nu nyana Gusti Allah wadak lamun aya jelema pesantren haju betah geus anugerah panggede-gedena tapi di luar pondok pesantren modern mah lain santri teh mah kos kitu mah nipu santri pesantren asli nipu teh mah ajuanana ge sakadar bisa ngaji sakadar bisa ilmu sakadar bisa kadituna jang urusan urang sugan bae jadi anu sugan bae jadi santri ge mah henteu buka pikiran saya yang jadi naon tuh ulah mikiran jadi naon pokoknya ngaji bae ibadah sugan saya jadi kiai teu kumaha Allah bae sugan saya yang jadi presiden teu hayang-hayang teuing sugan jadi mui mui teu hayang jadi RT teu hayang jadi kiai teu hayang imah hayang ge masantren ibadah masyaallah lempeng jasa teu budak mungkin aku masih lamun diwiji atuh Allah kana ayat tadi nagi aing teu mikir ana naon kaluar di dunia mata ke mondok sia tolol bisa nganasehatan batur geus ulah ngomong jeung aing mah jadi wali sia maka karakos kitu dah pokona wal kaharti dunia santri montok loba nu nanya ka kula soal-soal jadi mondok kan teh sih geus henteu mah ulah ngobrol jeung aing ditu kecuali di mondok arak bae ngebejaan mal ngarti saya dunia santri mah kajeng hukum mah hese santri buka bingung saya geus umur sabaraha ge aing 29 geus encan hayang kawin ya tuh encan aya takdir di Allah atuh aing ke manggil aya takdir mah babahri kabeh ge geus ditulis di Lauhul Mahfuz aing datang ka kobong mah ngalamun nya ye Masya Allah lah ilang tuluan teh terasa sempit dunia nusakil gana lantaran temagihan katentreman orang tentrem teh lain di imah gedong lain di mobil mewah lain di pakaian anu serba mewah jeung bagus teu ngajamin duit numpuk miliaran teu ngajamin kana ketenangan jiwa teu ngajamin imah anu lir teu beda jeung istana teh bakal nentremkeun jiwa henteu ketentraman maya di diri urang ieu urang kan
poho ke problem-problem nu aya di mamana suka majelis ngadengekeun ngaji tas ieu teh urang keur diajak ka sorga ngaran itu boga perasaan keluar bae ngaji datang deui war asana di imah nu nagih geus araya ieu Masya Allah bener bae barang datang ka imah ka angel apa sih ngaji go nu nagih can marah pemajikan geus marah teh pangel asa ngaji teh gegeran teh emang kunaon tuh nagih aju ku lain aju peng celik kula ye gegeran balik lamun henteu teu sakali aja pemajikan pinter amat sih udah tak iyalah urang teh keur diajak tenang tentrem nu hese ge itu masalah tentrem mentak geus lah cenah kieu ulah eureun-eureun aja datang ka magrib sia nu ngeunaheun ya boga masalah meureun di imahna teu bagian ieu tempat anu bakal nentremkeun jiwa bahkan wa ghaqat alaihim anfusuhum ruh pekan utiluan teh hati-hatina anfus teh jamatina nafsun anfus tapi di mana ku Imam Jalal teh kulub anfus pirang-pirang awak tapi nu dimaksud tafsiranana kulub kulub majus tina awak berarti min itlaqil kul wa iradatil juz mun dibahas kurang majaz ngaji teh geus kitu ada mah paranti metakeun doang tuh najas berarti kan nah kolbu nu bingung tilok awak nu bingung kolbu lil ghammi wal wahsy lantaran aya bingung gersah teu paruguh ieu teh bitakhiri taubatihim lantaran diengke-engke tobat can ditarima kana bae tobat teh datang ka Kangjeng teh ngabalir Kangjeng teh datang ka Kangjeng Nabi senyumna lain senyum anu bunga tapi senyumna senyum godob di samping eta loba instruksi nu sejen nyeri jasa kolbu teh bokot alaihim anfusuhum masyaallah hate tek sempit perasaan teh lantaran aya ghammi wal wahsy gersah jeung bingung kolbu jelema lamun urang ya urang ngali jelema bae asal kadarena kos kitu ieu keur bingung ngajeun hukuman kada awak nu mantak di dieu dibahasakeun lah awak wa ghaqat alaihim anfusuhum padahal mah qalbu tapi ngabahasakeun ana awak lantaran hikmahna tina qalbu teh bakal kana awak jelema lamun qalbuna eukeul jembar awakna ge kadeuleu marah mae wajahna awakna kitu keneh lamun keur setengah-setengah deui kitu keneh lamun qalbuna keur mejehna gersah nyeri hate kababawa awak jeung beungeut mantep dibahasakeun awak nyele jelema je kancing bajuna salah imah ieu mah budak mal beres eta jeung gua make kopiah miring nah kos ereh main nih budak kajeun gua kajawan gua aing haju buuk dage geus teu disisiran nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu mal kebal deui kudu maka grogol ieu budak kadeul kolbuna tuh kan bae deui jelema lamun kadena we perlen teh amat ieu kajeun kumaha gini rapih kopiahna mancrit masyaallah bajuna takwa orang merekna dina merek takwa buatan Bandung kajeun kumaha ieu budak keur jembar tebak urang bener bae orang yang calon lurah nipu ieu penipu ieu ada calon lurah kan nggak bagus awaknya nanti weh kiai anu katipu ambalaya ku calon lurah dah kaditu na mungsrut kiaina batur nu calonnya anu mungsrut eta gara-garana ka bawah dunia batu ulah kiai bae datang di calon DPR kiai ngadoakeun pan calon DPR teh calon penipu DPR teh pan calon pamalingan aju didoakeun ku kiai atuh kiai sabangsa jeung nyang emang kieu teh lok ngadoakeun kamar rahasia aing goblok nyana gede atuh lain deui merena tuh dasar kiai
nasib kiai mentak Allah ngutuk sia ngadoakeun calon DPR tolol cak Allah bagian sia mah lain kos kitu bagian sia mah ngaji kai maju eta mah pamalingan berarti kan kiai ngadoakeun pamalingan mana DPR teu maling tek ceuli mun aya DPR teu maling tek ceuli mun aya DPR teu maling tek ceuli dunungan baheula ulah suka kasinggung baheula tah mah wallahu a'lam ieu mah teu nyaho tah mah carita baheula kolot aing carita kolot aing tah mah kuari mah geus nyaho sorangan aing ge aya sih nu dieu mah urang suka nyukos kitu aya kitu meureunan aya lah ieu mah lagi sok aja jelas yang ngomong di negara demokrasi mah geus diciptakeun jang maling nu mantak embung teh ye mun hayang sasakalana mah pajar aing ngomong teh ceknya teh sok sangeunah-ngeunahna ye diurut heula ku aing bakal heuh sia nu mantak ieu negara teh embung dijadikeun negara Quran lantaran hese jang maling tuh pertama nata global nabe kan nu mantak sepakat ieu negara teh negara demokrasi anu baheula teh sabada da Kangjeng Rasul teh kapan eta teh khulafaur rasyidin masih tentrem sabada khulafaur rasyidin teh kapan dilanjut eta teh ku Bani Umayyah masih hebat ketika Bani Umayyah geus teu aya dilanjut ku Abbasiyah mulai di dinya teh rada aya kekurang tentreman lantaran geus mulai aya pengkorupsian padahal mah lain korupsi untuk membangun bangsa jeung negara tapi dianggapna geus keluar ti aturan tidinya selesai dilanjut ku Utsmaniyah kitu atuh sejarahna di Utsmaniyah dioyak-oyak supaya eueuh teh naon tetep permasalahan hese ngalawan khalifah teh hese dioyak-oyak berhasillah dengan Mustafa Kamal maka sejarahna tumbang ti harita jadilah dunia demokrasi laluasa jang naon cenah kieu pokona melaluasa jang naon laluasa bae saya mau ulah nyaho debat kiai hebat jadi lurah ulah waka jadi presiden ulah waka jadi gubernur ulah waka jadi bupati jadi lurah bae heula kiai hebat jadi lurah kiai hebat jadi lurah denge ku sia ku ceuring heulanan delekeun kakiayanan siapa barangkali cenah ngomongnya bangun siapa tuh percaya ke aing tuh delekeun Gus nah ieu mah sekedar nyaho bae heula nu mantak kula sok ngomong dah DPR mah uluh teu maling kabeh dah sok amat sejarah nu aing dibuka sih je parang saha kajin urusan nyana mudah-mudahan diampura baik ku Gusti Allah je jadi bupati naik jadi gubernur jadi DPR lagi pan kakak urang dulur urang bapak urang manya urang ka sorga nyana ka neraka je tuh ulah tetep bae urang mah ka sorga nyana ka neraka sia ngomong sok macam-macam lamun teh jujur bisa jujur mah di mana bae dagang teu jahat kabeh itu kan tanin teu bener kabeh aya bae nu beneran ja ulah-ulah jadi DPR jadi kiai ge atuh geus masang pelang lain deui jadi kiai geus masang pelang pondok pesantren modern As-Supendiyah Al-Jahannamiyah bae ieu teh lain deuk nyaritakeun kajahatan nyadarkeun nu tilu ieu boga kasalahan aju sadar nu hese ge kan sadar urang cicing disalah tapi teu sadar salah eta bahaya tapi urang salah tapi aju sadar heuh sabarang aja horenganan barang
ditembok mata hati mah dunia mah beunang jabatan mah aya tapi horenganan jang ibadah ka Gusti Allah mah tah hayang sadar seperti eta ieu teh keur nyaritakeun lalakon jelema nu tilu sadar anu cai mata ngeclak nu sakeclak cai mata teh bakal niiskeun neraka bayangkeun Masya Allah sejarah lain lalagaan Pak yehehe poharat teu kudu make ember-emberan teu kudu make kudu semprot teh tadi naon ngaranna blangdir teu kudu jang mareumeun neraka cai mata ngeclak ti peuting timbul tina hazan tobat ka Gusti Allah Masya Allah itu jang contoh teu daqat alaihim anfusuhum hati teh sempit lantaran encan ditarima tobat wa zannu alla malja minallahi illa ilaihi ku sempit-sempitna dunia nu sakieu legana terasa sempit ku sempit-sempitna qalbu lantaran can ditarima tobatna terasa kadieu hese kaditu hese akhirna boga kayakinan ieu teh aing teh salah kasalahan ieu bakal jadi siksa gorenganan timbul ti Gusti Allah siksa teh anu bakal nyalametkeun teh Gusti Allah atuh boga kayakinan alamal jauh jang tempat ngungsi minallah ti Allah ila ilai kecuali ka Allah deuk ka mana tuh urang ngungsi teh janu bogana ke Gusti Allah neraka nu Gusti siksa nu Gusti nu bakal nyalametkeun teh Gusti mun tayang ka makhluk mah aya anggeusna dunia mah apalagi eueuh tempat ngungsi jang nyalindungi wal ti Gusti Allah boga kayakinan teh nu tiluan teh eueuh jang nyalindung pangungsian kecuali Allah dikallahkeun teh aya-aya bae deui aya-aya bae gangguan saat sempit saat rupa saat menunggu keputusan ti Kangjeng Nabi keur bejeuna kesulitan do aya surat Yahudi suratna di jerona anjeun teh keur diancam ku Rasul anjeun teh keur di lockdown anjeun teh geus teu aya kalaluasaan geus maneh ka dieu bakal dibere ku kaula teh hayang jadi naon maneh jabatan hayang dagang naon maneh jeung hayang kumaha tinggalkeun lalakon eta hayu ka dieu ka aing henteu kumaha tapi ka begitu maca surat ieu sia setan sia disoekeun dengan setan sia ngeganggu buat aing ka Allah sia hebatna ka eta surat panyeun ngeunah maneh teh keur dibenduan maneh teh ku ari teh teu meunang ngobrol maneh teh geus teu meunang ka mana ayeuna pamajikan ge ayeuna diasingkeun lah ulah hese-hese maneh maring ora keneh wawasan aya ka dieu hayang jadi naon maneh jabatan hayang naon yeuh geus dibere fasilitas lamun urang ngolosot urang ngolos tapi ka begitu dibaca setan second set rajin teu perlu aing ngos kieu aing mah hayang ge dibere senang hati jeung dibere senyum ku Kangjeng Nabi tanda Allah ridhoan ka aing disoek-soek Masya Allah karim ya Allah hebatna qalbu Ka'ab mentek wazannu alla malja illa minallahi la ilaih boga kayakinan utiluan teh wajang sidel wajang nyalindung ti Gusti Allah tina siksa Allah tina ancaman Allah illa ilaih kecuali ka Allah dikallahkeun ti harita panggil ku Kangjeng begitu geus pasrah total langsung dipanggil ku Kangjeng Kangjeng panggil ge senyum-senyum Masya Allah kakarak dipanggil doang ge aya berita ti para sahabat Masya Allah geus bungahna aha ieu dunia
dunia lega deui. Dunia lega kamari mah sempit, dunia dedeuleun ge aya 2 meter mah meureun. Kuari mah lega. Masyaallah, pas urang nyandung hanu kolot rina dunia legana luar biasa. Ngeunaheun dunia. Tis. Ka'ab masyaallah mantak. Summatab alaihim Allah narima kana tobatna nu tiluan geus katingali ku Ka'ab jeung rekan nu duaan kamarahmayan Kangjeng Nabi teh masyaallah nu kamari mah cerik teh cerik sedih lantaran pinuh ku kasalahan ku ari mah cerik namangan cerik bunga. Urang kan tos kitu datang dulur urang ti Mekah dararatang ka deuleu. Beuh, anak urang ka deuleu, mamang urang turun di kapal salamet. Urang geus ceurik, masyaallah. Komo nu pamajikanna ka Mekah masalakina ditinggalkeun 40 poe. Tah geus pohara jasa. Atuh seserianan ge seserian bari cai mataan, masyaallah. Manjikot ceurik si bunga jasa. Bunga tuh kunaon tuh salametnya. Maksudna kumaha sih? Lah maksudna mah rahasia pribadi. Ya Allah. Tetapi Imam Jalal ngajelaskeun horenganan wafaqahum litaubat mahal ya. Bisana tobat teh dibere taufik ku Gusti Allah wafaqahum. Horenganan urang bisa ngaji ka dieu ge lain urang nang Allah. Nu tiluan teh bisa tobat datang ka digoda ku ieu ku itu deuk dibere fasilitas ku raja Yahudi tetep bae ka Allah. Nah iya teh tadi bere taufik ku Gusti Allah bisa ka Allah teh nang taufik ku Gusti Allah ti Gusti Allah. Mantap ketika urang ngarasakeun ilmu teh nu aing nang aing moal barokah boga ilmu. Harta teh nu aing janang neangan aing moal jamugah hirup. Nu Allah. Ana ilmu wa illa pala ilmalak ka Gusti Allah. Ana basaruk wa illa pala basaruk. Anak sama pailah pala sakala nu aing kabeh kok di aku sia teu di aku urang-urang sakieu aya na Gusti abdi mah teh dek ngahadam teh ka Gusti be aya titipan ilmu ti Gusti nyanggakeun sagala-galana henteu diojol sia ku amplop teu perlu amplop loba di mah eusina Gusti tah eta tololna ki Pudoli teh aduh masyaallah keur ieu tah mah bari mah siapa sok aju hasud kita tuh tah ya masya Allah nang Allah orang bisa nak daek ngaji teh nang ngadaikeun Allah bisa nak orang maca kitab nang Gusti Allah wafaqahum orang bisa sholat lain orang nang Gusti Allah orang bisa tobat ka Gusti Allah nang Gusti Allah kuari loba di antara urang ieu urang mamana daratang ka dieu padahal mah loba nu gagah loba nu sugih tapi teu dibere taufik ku Gusti Allah poe Minggu teh ka puncak jih poe Minggu teh mobil aya duit aya fasilitas berbagai aya endahan ka puncak teh dibere taufik kan ente makan sakit teu boga duit keur sararusak ka dieu emang teu boga duit ieu nya ge pagon boga duit emang taufikna diberena keur teu boga duit teu kitulah eta bukan carita bae teu kitulah jadi wajah-wajahna ge lain deui beuh wajah tukang neangan duit ya gitu nah itu kadeuleu kan duit di mana bae kanyahoan nu pamajikan dihandapkeun ka surga kanyahoan ieu ngaranna tukang neangan duit ngaranna nah akhirna manehna ku pasrah-pasrahna ka Gusti bisa tobat ya emang diberi taufik ku Gusti akhirna sumata alaihim Allah narima tobat nak jadi beri taufik geus kulantaran diberi taufik tobat liat tubuh supaya tararobat ku Allah diberi taufik pikeun tobat maksudna liat tubuh supaya tobat atuh memang ku Allah diberi taufik atuh daek tobatna luhur ieu mah ye berarti geus luhur sabarna mah tingkatan luhur sebab ieu mah tingkatan sahabat ai jang urang mah sebenarnya mah kesyariatkeun ieu mah geus lain
Mantak lamun urang maca tak oh ieu geus langsung ka Gusti Allah ieu. Berarti geus pagawean urangan nang Allah kabeh. Luhur berarti ieu geus kana hakikat sebab kerja ditakeun sahabat. Sahabatna geus ana hakikat. Lamun di awal we lain kos kieu ye Imam Jalal nafsiranana ku hebat. Waffaqahum litaubat berarti nang urangan nang Allah kabeh nyana bisa cerik nang Allah nyana bisa takarrub ka Gusti Allah nang Allah nyana bisa nemah nang Allah nyana bisa tobat nang Allah nang urangan luhur kan berarti kan al-afal kulluha minallah asli dah supaya tadarobat emang diberi taufik ku Gusti Allah jang tobat atuh tobat innallaha huwat tawwabur rahim sayanya Gusti Allah wa Allah aku emang statusna at-tawwabur rahim maha nerima tobat rahim maha nyaah jeung deudeuh urang ieu nu mantak kalarumpul di dieu teh ieu teh aya teh kadede Allah keur disorotkeun ka urang. Rahim Allah mun hayang nyaho mah sorot ka urang. Geus ulah mikiran warung, ulah mikiran segala rupa. Aya gara ngaji rahim Allah sehingga urang poho segala problem poho, segala kasus poho, segala rupa nu aya di imah poho. Itu rahim Allah set jaheuh horeng ngaji ngeunaheun jasa balik datang ka imah. Sia tamah terus saja mah henteu. Masya Allah jangan rahim Allah. Coba orang dipetingkan urutan ialah Kaab. Coba orang tuh takarrub ka Gusti Allah mahal bisa diuk orang tengah beting di kamar ya Allah ya Rabbi Masya Allah tuh orang ingak-ingakan kade kayak ku pamajikan boga masalah naon salaki ya tuh kan tuh aja pemajikan di dieu di sisieunana ceurik sarua cek salakina kon ceurik ya nanya neng kunaon ceurik neuleuk kakak ceurik coba kalau mah partisipasi bae aya ceurik partisipasi tolol siapa teh lalakon kula ku bogo-bogona jeung cintana ka kakak seurik kula milu seurik kakak ceurik kula ge milu ceurik kula mah meunang neuk nuturkeun ka kabeh weuhan nembongkeun cinta kula ka kabeh. Masya Allah jadi toel kurang geus ning kula cerik ning diragap urang teu make kutang nah waduh tina tobat jadi lain deui urusanna sia mah heran dibajak kos kitu teh karolol kabeh ge la iyalah ya ieu mah penyempurnaan cerita tentang perang Tabuk nu sejen geus ditarima tobat tapi nu tiluan mah diengkekeun diakhirkeun tobatna turunlah ayat wa 'alas salasati maka tercantumlah dina Bukhari panjang lamun urang maca tentang cerita Ka'ab diterima tobat Ka'ab tertulis asli di Bukhari. Masya Allah panjang kene ceritana sampaikan kan nyaritakan tentang keistimewaan Ka'ab termasuk di jerona Abdurrahman bin Auf termasuk di jerona ayat sababaraha sahabat Tolha nah iyalah keistimewaan Ka'ab datang ke akhirnya Ka'ab bebeakan aku mah datang ka Kangjeng Rasul Gusti abdi hiji kabungah iwal ti ditarima abdi deuk nanya tobat abdi teh ieu teh nu narima teh Tuhan apa Gusti Allah cek Kangjeng Nabi mana aya timbul ti kaula ti Allah abdi teh kaperhatikeun ku Gusti Allah jadi diakhirkeunana abdi teh teh horeng sebuah perhatian lain deuk kumaha abdi nyaho ieu teh diakhirkeunana teh abdi batur mah geus ti baheula ti heula ditarima tobat abdi mah diengkekeun ieu teh sebuah perhatian geus ana kos kitu Gusti abdi teh boga kakayaan nu sakieu lobana hendak dipasrahkeun ka Gusti bangga dibikeun kabeh jang kepentingan agama syiar agama mangga ulah cek Kangjeng tenang geula Ka'ab tenang ke urang atuh henteu datang ka dileuk eta dunia sama sakali ku bungah-bungahna diperhatikeun ku Gusti Allah datang ka dipasrahkeun ka Kangjeng sadaya hirup di dunia jang naon
itu dunia sakilobana teh itu biridanan mun abdi payah teh mun sakadar dibagi-bagi geus dikagustikeun kabeh mangga abdi mah geus teu nyesakeun sedikit ulah kitu cek urang atur engke urang atur tah kahebatan Ka'ab teh bari dempo Kangjeng teh kalau masyaallah keur digupayan ku bidadari ya Allah ya Rob batur mah geus saperti kitu ieu teh urang teh kan kasorot ku rahim Allah Tawwabur Rahim lamun lain kasorot ku rahim Allah jamual daek urang tah wayana geura pasrah ke dia harta tuh kan oh masalah cenah kiai kumpulkeun hajujang kula toh nah iyalah keur carita batur kenemahanana batur kapasrahanana sampaikan ke seperti eta panjang keneh dongeng asli nama ieu mangan sakadar patali jeung ayat kepasrahan anu luar biasa sehingga bunga anu tatadina bunga anu tatadina ceurik teh ieu teh ceurik itu daun ke ditu ditarima tobat oreng rahasiana bakal nyaritakeun Kangjeng sakeclak cai mata marman neraka rahasiana eta di samping eta geus diterima cerik buka dua cerik anu bunga luar biasa ku bunga-bungahna diperhatikan ku Gusti Allah harta kabeh dipasrahkeun ngan ku Kangjeng ke urang atur lain kitu carana supaya rapi ya Allah ya Rabb innallaha huwat tawwabur rahim mudah-mudahan orang kabehan bisa dibere daek tobat ka Gusti Allah tur ke tobat urang ka Gusti Allah sehingga Allah narima kana tobat urang kasorot ku rahimna Allah sehingga urang aya dina ridho Allah urang maot pamajikan maot keluarga urang maot kabeh aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala bareng jaga di akhirat jeung ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati umil Quran al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal